mana tempat nanya ieu teh riungan teh. Paningan geus kurolang kuriling leuwih ti 1 kilo. Bos kaki ngaler itu eueuh. Kaler eueuh, ka kidul eueuh, ngetan eueuh. Paningan HP ieu teh teu jalan. Beak batuna jeung kuotana. Aduh kumaha nya. Sugan we milarian ibu-ibu ya. Sugan aya atawa nu ngaliwat. Eta geuningan sugan we ah. Ieu aya mama nuju nangkring. Ah, bade kadinya Kemana ya ojek? Ingat aja mah tutuan tadi harese mana panas, coba ieu bareurat, coba janji jam 10. Aduh, kumaha ieu teh? Kemana atunya ojek teh? Ya baksin kaburu hujan. Kemana nya ojek teh ngahaja mah ditungguan hararese. Ampun teh niat mah ojek teh nalawaran. Ada ngajaki mah aduh mana jam 10 eta mana jam teh tinggal neuli atuh. Makanya wah, ojek. Eureun. Angkeurkeun erek aya pertemuan yang babaturan jam 10 teh kudu geus tepi. Wilujeng enjing tante abdi teh milarian rerencangan bumi rerencangan bade aya tempat sanes abdi mah sanes ojek sanes. Oh gitu di dieu teh ojek da kaciri beungeut moge ojek aya aku ka ditu. Ya Allah abdi mah sanes ojek punten. Ieu waktu geus jam 10 aduh mangka erek masak jaba barang bawa loba jaba besin kaburu hujan jaba nungguan kumaha ieu teh ngaku lain ojek cing. Ojek sok ngaku lain ojek. Punten ibu abdi mah bade milarian bumi rerencangan bade aya kempelan saorna teh sanes tukang ojek. Ai ibu bade angkat ka mana maksudna? Heuh ieu teh rek pertemuan yang rerencangan sarua alumni 88. Oh gitu. Atuh abdi gak sami bade milarian bumina ieu teh. Sok ngaku ojek. Manya sapatuna ge kitu, helmna kitu. Terus eta mah kenal nu kitu ojek. Ayo anturkeun. Ya Allah. Nah ibu teh meuni merek kedaweng gitu. Ka abdi teh nyibat we ojek sagitu gantengna. Udah sok ngaku ojek. Kudu ieu ambu tinggal hidup ieu. Ya baju waktu beak, ya babaturan di luar nelpon. Oh gitu. Aja ampuna. Mohon. Mangga atuh bade diangkat mah mangga. Bade dicanak ojek kan. sanes ibu punten abdi mah sanes ojek. Aduh meuni Geus dah ngarti ambu oge geus ngarti. oh. Aduh ya Allah, meuni sagala dipasikeun ieu. Ampun. Nah, ayeuna mama zaman no, ampun. Ibu-ibu zaman no mah. Saya dengan bari mawa mama, aduh ampun. Iya nu geulis ditinggalkan di dia ojek dasar ojek tak ampun geus ngaku lain tukang ojek geus ninggalkeun kumaha ieu teh nya aduh geranya rek laporkeun ka saha ieu teh nya aduh eta tukang ojek kitu-kitu teuing Sararesna teh ibu teh bade ka mana abdi teh selami enjing ieu teh bade milarian rerencangan saurna teh bade aya riungan teh seurang nyaeta alumni 24 SMA 24 Cenderung Bandung. Nah, diantarana nya anu di mana-mana ieu teh. Nah, abdi teh kalangsu teh mah da teu gaduh HP, sapena teh aya kuotaan dan teu aya kuota teu aya sinyal we di gunung di mana. Matak abdi teh milarian kan itu ka dieu. Stop. Ka mana ieu nini-nininya? Mak lurus tuyung sugan. Ampura teuing ya Allah. Atuh kudu dijemput deui berenang ka ditu.
Awi teh sugan tos naik. Aipek teh dengan tinggalin nyokot naon heula atunya. Ya Allah. Geus kita kaciri geus naik ojek. Manawi teh tos naik kayak mah abdi teh meuni reuwas nah diajak ngobrol teh ngadon teu aya geuningan Geus naik mah aya rasaan, eta aya rasaan teu mending kacida. sanes aya rasaan mah kopi ieu mah Rasa berat, hampang, ngagoleang. nuhun punten pisan mah aduh ya Allah ai sugan abdi mah Kenapa suka ngagoleang ojek, adik ojek. abdi mah punten sanes ojek Ojek eta beda eta gitu. pisan kamu atuh mangga atuh pilih itu mah punten pisan dia teh ayeuna manawi teh tos naik nah cing teh diajak ngobrol teh ngadon teu aya gitu Naik, apa sakali kali dik itunya. mohon mangga sok atuh Itu apa itu di dia teh saha di dia teh? mata ke nangkep atuh geura atos mana ya tuh Ada udah tinggalin dia tadi dia. Bener. Di dia seureun tadi dia tempatnya bener. mangga tuh mangga Kantong Iya, habis kan. tinggalin deui. mangga bade di dia wae Oh, enggak suka sama orang. Iya bos, ibu abdi masa di tukang ojek. Upami ibu mayar, ti ditu ka dieu teh langkung 20.000. Kawani 5.000 tah. 5.000 Di 5.000 mah atuh ibu, mangawe ti ditu papa ka dieu. Uing-uing mau digaris panginten. Iya, abdi mah teh nyuwunkeun acis 5.000 acan. Teu janten masalah kumar di abdi mah milarian tadi oge milarian dari Mana atunya receh teh. gitu. Baik bung 5.000 mah 2.000. 2.000 kan deukeut di kadinya. 2.000 ini langkung bisa nageung hari ibu. Ya mah meureun ngaku lain tukang. Mohon bisa ibunya iya ditampi ya. Ibu naon aya naon ieu teh nih raribut wae. Ai amu karek ka dieu geuningan. Heeh, pan tadi teh nungguan ojek hara resep. Pas aya dipegat teh teu ngaku ojek. Pada meureungan itu. Nya bener. Saya mencret. Sudah batu-batu April. Bener. Dah tukang ojek atuh. Iya, dibayar 5.000 alimun. Hayam 2.000, kira kumaha? Hayam 10.000 malah. Oh gitu. Jadi kieu puntennya ibu-ibu. Oh iya. Abdi tukang teh ojek di ditu mah. teh milaryan rerencangan anu tos 20 tahun nu tos teu tepang saurna bade aya reunian saurna teh. Asa apalnya ieu teh tinggalnya. Ari ieu ibu-ibu ti mana? Abdi kan meteran. Abdi ti SMA 24 angkatan 88 teh. Ya Allah, berarti rares Si panginten abahnya ieu teh nya. Abah tik-tiknya. Mohon. Ih. Abah jeresnya ka abdi. Kami apa? Ieu saha cing? Ari wajah mah masih kene kenal Imut-imut gitu, kene. mohon, imut kene masih kene Kela. sararanti gitu. Kela. Kamu kade ieu babaturan, babaturan. Itu saha asa babatuan di sana. Kan tadi abah tik-tik ngaranna teh. Kela keinget-inget ya. Anu sunatan sama. Ya bener. Tukang ojek lain itu tinggal anu. Pantos di oke, abdi mah sanes tukang ojek. Tapi milarian berencangan. Ieu mah gara Ieu teh ibu. babaturan. Babaturan ka dieu acara urang teh. Bener eta na ieu mah jantung sagala apa? Oh, abah teh kan turun bener ningali. Pura atunya. Mohon. Sami. Alhamdulillah gini ieu dijadaya apa? Gara itu pada mayar ti ditu kanu ojek cenah sok we dibayar 5.000.
Iya lamun papa ti ditu sabaraha kilo ka dieu. Wih janten Robi Darwis. 2 kilo atuh aku. Tapi saya nama apa ieu dan ieu bener ciri siapa Sepuh pangpangna mah. Meni asa garulis kieu raraosan mah duka tingalian abdi gitu. Muhun. Ya tuh orang ka ditu ayo kan bos ngarempol da di ditu. Muhun pisan atuh nya Bu. Ayo iya kita kan aku. Ayo Bu, ini Bu. Tuh beri abot kieu geuningan. Dapat mama da geuning nu kadenge ku abdi mah di luaran ayeuna dek yang harapan bulan puasa teh nyasa harengheng ku masalah minyak dari aki mah tara urusan jeung minyak eta mah urusan mak-mak cing kumaha eta cek mak-mak masalah minyak Ih, kudu ngantri heula aya meunang 2 liter oge ngantri 2 jam Bari jeung teu kabagean. pas ngantrina teu kabagean jadi aya mah masak teh atuh ki kudu dikulub kudu dikukus kudu dipais ulah ini digoreng-goreng nya cenah kitu aya namanya sebab minyak teh araraya tah eta hayang eta teh kamage ka Bah jangan kesehatan. kudu antri meuli minyak goreng teh ka 3 jam 2 jamnya ngantri teu menang 2 suputkeun di motornya urang teh antri deui menang genep ayeuna mah kitu Masa ka di dunya mah baru bagikan atau ka batur anu ngantri teu tah kabagian. eta capek Oh, kumaha ngantri teh 2 eta? jamna karua jadi kieu nya cek aki mah sabenerna dari masalah minyak mah geuning hese mah teh sama make puasa jauhna keneh geus hese minyak teh cek aki mah ulah dipermasalahkeun minyak aki ge jeung sini nih di imah hare we aki mah dibubuy we sampeu we ge hirup teu kudu riweuh-riweuh tah ayeuna kan urang teh harapan bulan puasa nu penting mah intina dinu puasa teh naon ulah ukur Naon tah ki? teu dahar teu nginum hungkul puasa teh tah syariatna urang teh meureun fisik eureun kitu dahar jeung nginum atuh jasmani nyaeta nahan diri hinu sagala gogoda nu bakal datang ka urang nya ku saum eta ku puasa eta urang teh kudu bisa nahan diri kudu riweuh masalah teu minyak kudu keun we da eta ge waktuna da eta malah Berarti urang mun mah kesal ngantri minyak teh batal tuh. batal ulah Namanya teu ka ibadah, amal kan? kuat kita kesel aya mah kebagian bae meureun syukur teu wae meureun lain rejeki da masih keneh aya cara dikulub dipais ge ngeunah komo aki mah pan Matak sehat dibubuy ya, aki mah sehat, ya, sehat nu penting mah tah kitu jadi aya mah keur mak-mak bisi engke para panggih jeung babaturan nu lain sok sering geuingkeun sil elingan ulah tepikeun ka pasedak-sedak tepikeun ka anu pingsan komo di nu berita masana ngadenge gara-gara pasedak-sedak anti minyak bikin ka maot nu bila min daliknya urang mah sing jauhkeun teh nu ka haritunya mata nu penting mah urang kudu selalu bersyukur masih keneh urang bisa sehat masih keneh dahar manggih urang mah keun bae minyak oge ku gaji Ari Cak Omi ka mana ya sateningalingan Cak Omi? nya si eta geus heubeul eta eueuh ka mana nya Omi teh ayeuna teh. ka mana Omi teh ngomot wae Gini asa geus lama pisan Sareng tara keluar. Kajar biasana mah sok-sok nolong Oh itu geuning Cak Omi. Kadia Cak Omi kadia. panjang umur dicaritakeun deh Di mana Ya, Omi? iya, ngopi. Waalaikumsalam. Di mana geus Mana, ngantri tarik. ngantri minyak ya Omi? Kumaha ieu teh darama. Bang Esto, mata ge keur ngopi ya, mata ge atuh dicager ya. Di mana tuh Omi ngantri minyak? Boro-boro ngantri minyak. Teu sementara keluar. Dipingit we mending Lain tetap dipingit. Lain dipingit. Terus teh provokasian. Di mana-mana diomongkeun. Di tetangga diomongkeun. Di TV diomongkeun. Di nu radio jadi diomongkeun. viral. Omi, ada Omi, hati-hati. Trending topik Omi gitu Tah, kan. Omi teh jadi aduh kumaha ai kunaon. Cak Omi teh gaduh hutang gitu kunaon. Mau da hutang teu boga. Boga salah teu boga. Kunaon nya aki Nganyuk mun ke Bang Emo. Omi mah tara nganyuk, tara aki. Karena jadina teh boro-boro teu boga minyak oge cicing we di imah. Daerah rek keluar tetangga ngomongkeun hati-hati Omi. Karunya teuing, Kunaon nya ki nya Omi teh jadina teh teu Ieu aki keur ngopi ge jadi kaganggu kunyaahna ka Omi, hayang ngajelaskeun ieu Omi mata oge boloho teh tong dikukut. Emang Ieu teh kunaon aki? anu dimaksud ku batur masalah Omi teh lain Omi ieu. Terus Omi saha? Salah sahiji ngaran virus anu matak ngabahayakeun nyaeta penularan teh cepet pisan cenah anu disebut Omikron lain Omi ieu kade matakna geura sakali-kali mah halajo TV boga TV teh di imah Beneran TV teh ruksa. HP ieu mah
teu bisa. Ya lain Denge teh. ke bener kadengeun teh Omi we da tukang nama krona mah teh Nya, kadenge. teh teh Omikron lain Omi ieu. Ngeun tong hariwang lain Omi ieu, tapi teh Omi ngaran virus. Panyakit gitu. Heeh, panyakit anu gerame geuning ayeuna cenah aya Omikron. Matak ayeuna mah gaul geura. Gaul lah cing we di mah. Jadi anu Dasarnya heeh. heueuh nya Omi teh da aduh dasarnya. Ayo, enak mah jalan-jalan. Jadi gitu Omi teh lain Omi. Lain. Omikron. Lah eta. Ngopi. Beli ngopi ieu karena mah bebaskeun. Seulah cek capek istirahat. Ayo mangga urang ngareunana. Mahanya hirup teh kieu geuningan mang euy. Heeh. Sapopoe ukur kieu we jeung kieu. Macul we jeung macul. Ari Iya. anu batur kebona teh nya. Ai Kiraha teu urangnya jiga batur. teuing. Kaning sia tereh lebaran. Tereh puasa. Oge. Aduh, teh mana ini duitnya. Sabaraha ringung karunya keur keluarga ai urang mah lingkungan naon. Tah, dasar. Aya ibu-ibu lobaan. Mana? Itu. Oh, nya geuningan. Geuningan beuring. Belum nih rajin ujuna. Biasa we, Bu. Tos di marana tuh ibu teh. Iya, terus pilarian Nyarian minyak ka ditu ka dieu. Kalau Kosong. kosong. Ke supermarket harus antri kira. Kada antri we. Sama dia teh duka kayak gitu kah henteu. Ibu mah. Tuh, tingali tangga kalapa. Tidak kalapa. Tidak mah pan minyak kalapa namanya lagi. Terus kumaha atuh carana? Iya, carana teh ieu. Nuhun, mangga sok. Alanya mang kalapa hiji. Terus diparut. Tah, diparut. Kenging marut diperes. Si cai peresanana teh karena katelkeun digoyang-goyang tah make api. Ieu. Terus digoyang-goyangnya. Pika minyakna muncul, caina kahandap. Jadi tinggal minyak apa? Tinggal diangu. Malah neng mah. Lah, tong jauh-jauh. Eta teh sabaraha Tina lami? kesang wae oge bisa. Mahnya tina kesang bisa jadi minyak. Teu percayaan. Sok kira mang. Kumaha Beureut ieu mang ieu. Kesang mang beureut sok. Mana? Beureut mang. Cai. Eta mah cai teh. Beureut satuluy mang beureut. Cai. Teu percayaan si ibu mah gadol. Cai bisa jadi minyak. Beureut atuh. Nggak ngarobrol wae di damel teh nya. Kumaha ieu tos beres teu acan kebon abdi teh. Atos aja. Makaning ieu teh hasil abdi tina YouTube teh ya. Abdi nyanyi ka itu ka dieu nya hasilna teh ieu tah gitu. Alhamdulillah. Kalangna titip panguruskeun ieu kebon. Nah, ayeuna mah kieu ku abdi dipasihan ya. Nuhun mangga, Nah, hatur mangga. nuhun. Hiji ewa. Hatur nuhun. Hatur Mudah-mudahan nuhun. manfaat ya sok canda ka bumi. Alhamdulillah. Tong ngobrol wae Ya kan nya. betul. Tong ngobrol wae sok kena kejadi. Abdi bade angkat deui. Mangga. Nuhun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mangga Bu Haji. Kade eta teh ka istrikeun tong dieu Ade. lipet wae. Tuh nya Cik Abdi ge. Kumaha? Kieu ieu maksudna kesang teh nya. Mana nya? Terus jantan kesang ieu teh pan jantan duit tah. Nya. Duit ieu balikeun ka warung ka kelapa. Daripada mikiran lain-lainnya. Ngomong gayo pengedulan dengan rusuh. Bermancing ki. Ese bukunya ke pana ku cacing. Tuh pana, aki mah baheula zaman geus sepuseuk. Nya. Aki can datang lauk teh geus karieu. Oh gitu. Nya. Oh gitu. Cing naon atuh resepna? Oh, moal jabeja. Oh atuh kira. Aki-aki ieu mah Kayaknya. leuwih jauh pengalamanana. Sigi salah. Bakal nyangut gitu. Seperti saudara selalu ceria penuh canda tawa kita adalah teman seperti
1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. DSP Seni 89 bertemu untuk bahagia.